daripada hirup maksa engke kasiksa. Laina urang teu bisa ngagaya jeung lalege kos mararane. Tapi urang mah sadar diri. Urang mah sakieu kaayaana. Sanajan urang maksa ku urang mah moal kaduga daripada hirup maksa engke kasiksa. Nu aya ge engke bakal lieur kana eusi sirah. Marteu baladageun. Nu penting mah boga duit. Cek, ajarkeun mah cenah eueuh teu boga babaturan. Paduli teu boga babaturan ge, nu penting mah boga duit. Baladageun. Dek ngajauhan, dek ngabaeudan, urang mah moal ngalawan. Urang mah moal sarwana, jeung jelema anu goreng hatena. Dek ngajauhan, dek ngabaeudan, urang mah moal ngalawan. Tetep nyanggakeun we kanu maha kawasa. Teu kudu ngabales, da engke ge bakal ngamalines kana diri manehna sorangan. Kusabab ngajaga mental diri urang sorangan jauh lebih penting dibanding sarwana. Ke sarua teu warasna. Bener teu? Baladageun. Eta teh ciri-ciri jelema nu kurang mampu, anu teu mampu nyaingan jelema nu digogoreng ku manehna. Ibu-ibu anu loba ngariung di golodog batur, anu resep ngepoan jeung ngagogoreng batur, eta teh ciri-ciri jelema nu kurang mampu, anu teu mampu nyaingan jelema nu digogoreng ku manehna. Matak hirupna teh eueuh kagawean, jeung eueuh kasenangan. Da teu senang nempo batur hirup senang. Matak nu kitu mah disebutna ge ibu-ibu nu kurang perhatian. Hirupna loba merhatikeun batur, jeung nguruskeun hirup batur. Jeung hiji deui, ibu-ibu kitu mah ibu-ibu anu kurang duit disalaki. Matak hirupna teh loba iri dengki. Bener teu ibu-ibu? Baladageun. Hirup mah syukuri we, nikmati jeung jalani. Ulah riweuh jeung siri kana kahirupan batur. Da beda jelema, beda oge rezekina. Hirup mah syukuri we, nikmati jeung jalani. Naon nu dibikeun ku maha kawasa ka urang. Lain boga hate teh dipake iri dengki. Batur menang bansos. Nah, si eta mah menang bansos. Nya meureun we, da si eta mah duluna ge RT RW. Batur menang duit dibelikeun dibalanjakeun. Si eta boga duit, loba duit dipake balanja. Meureun da boga duit menang jeung di bank emok, jeung di bank keliling. Lamun eudek sirik iri dengki ka batur, tong kagok. Sirik oge kana kalieur jeung kasusahna. Apan moal kagok ari kitu mah? Bener teu? Baladageun. Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek, keur naon, Cek? Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh minjem duit. Bener teu? Baladageun. Sagel-gelona urang, sageblek-geblegna urang, sakasar-kasarna sungut urang, ingat urang mah lain tipe jelema munafik. Paham? Baladageun. Tah, aktif sia. Halo. Urmi, kumaha atuh ieu teh geus waktuna sakedeung deui ge 2 poe deui ge lebaran. Sakitu eta ku urang dicet pek ditempo henteu, dibales henteu, diteleponan geus 20 kali teh diangkat-angkat. Diteang ka imah ngaleungit, jeung ngaleungit ciga dademit. Hah? Teu urusan, dek nongtot bool, dek gering panas tiris. Update status kamu mah, meuli baju lebaran mah, ari kana hutang pokok. Sok-sok ah, keur bayar, pokona mah urang ge sarua butuh. Tadageun. Keur nyindirnya. Pi engkeun deui, lamun dek nyindir, omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Tengekeun Urmi, lamun nempo kalalaki, nempo ekonomina, tempo ududna. Naon wae nu diudud ku manehanana. Lamun ududna masih keneh sampurna mil, Malboro beureum, tah eta ekonomina keur alus. Coba lamun ududna bako sia, si madu sama antara nu 10.000 sia anu 20.000 ka handap. Berarti ekonomina eta keur rungkat. Tah kitu ieu nilai lalaki, ayaan duit jeung teu nama. Bener teu? Baladageun. Cek enaknya hirup ece mah senang. Atunya heueuh, dek teh senang kumaha hirup urang. Hirup urang mah tara nguruskeun hirup batur, boga pikiran tara dipake mikiran batur, boga hate tara dipake panas ku milik batur. Boga duit meuli, teu boga duit meuli. Hirup mah dinikmati, lain loba mengamati. Bener teu? Baladageun. Orok dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang,
teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Abongnya nu goreng hate, maka batur, ulah uling jeung si eta, ulah gaul jeung si eta, ulah ruang riung jeung si eta, cicing we diimak tong ka mana-mana. Teu kudu ngahasut, jelema zaman ayeuna mah palalinter, termasuk maneh pinter nganilai kana kagorengan batur, tapi bodoh nganilai kana diri sorangan. Bari nage gaul mah jeung saha we, teu kudu dicare, deuk jeung domba, deuk jeung monyet, deuk jeung kebo, ari sakirana ngarti kana bahasana mah. Paledageun. Emang susah, ari gableg penyakit hate mah. Hawa nate iri, hawa nate dengki nempo batur teh. Tekaok batur senang saeutik diomongkeun. Ningali batur susah diseungseurikeun. Naon hesen aku cek aing mah gableg subuh teh ulah dipake ngomongkeun batur. Ulah dipake ngagorengkeun batur. Komo muka aing batur mah pake kali-kali mata barang hakan. Bentet-bentet sakalian tah kadutna. Ayang, mau nggak temenin aku mulai dari nol? Embung, teu hayang, korean. Di mana aya awewe anu daek mulai dari nol? Ye, kabeh oge awewe mah kalaki hayang menangkeun anu aya gawe, anu loba duit, anu geus mapan, anu geus sukses. Panas ieu di baturan ti nol, kek geus sukses neangan anu lain. Geulisna di dunia maya, di dunia nyata mah henteu. Kunaon emang? Ye, urang mah di dunia maya teh neangan hiburan, lain neangan lalaki. Lamun niat eudek neangan lalaki, geus we di dunia nyata. Bener teu? Paledageun. Ibu-ibu rumah tangga anu teu digawe, anu teu bisa ngarak duit, eta teh ibu-ibu anu kedul. Ceuk saha eta nu ngomong kitu? Ibu-ibu rumah tangga anu teu bisa ngarah duit, anu teu digawe, nyebutkeun kedul. Yo, ibu-ibu rumah tangga pigaweuna leuwih loba tinu gawe kantor, tinu gawe pabrik. Ngan saumur hirupna digawena teu digaji. Jadi baby sister bisa. Jadi koki bisa. Jadi panggilan ti peuting oge keur ngalayanan lalakina bisa. Teh jeung nyebutkeun eueuh gawe ngan teu digaji saumur hirup. Paham? Paledageun. Ulah sok ngagul-ngagul boga dulur beunghar. Keur naon boga dulur beunghar ge? Ari sakirana teu bisa ngahargaan ka dulur nu sangsara mah. Ye, angger tempo maneh hajat mah, nu mantuan mah saha? Dulur nu sangsara. Emang nu beunghar daekeun beberes, daekeun gegero. Heueuh, moal. Angger we dulur sangsara nu daek gegero jeung beberes mah. Emang ye dulur sangsara mah moal bisa mantuan secara materi. Tapi kudu inget, dulur anu sangsara mantuan aku tanaga, tapi eta ikhlasna tiada tara. Bener tuh. Paledageun. Dengekeun ontohon. Ceuk saha randa barang bekas? Ye, barang bekas ge bisa didaur ulang ari di tangan yang tepat mah. Begitu juga randa. Randa mah bakal jadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Tapi randa bakal jadi babu di tangan laki-laki yang bangsat. Paham? Paledageun. Sabenerna mah aing teh hayang ngarukiah tatangga. Anu panasan ka urang, anu julid ka urang, anu iri dengki ka urang. Ngan sieun ngomong kieu ustadna, si eta mah setanan. Ngan kitu we kalakuanna emang ciga setan. Itu tah besti. Paledageun. Ye, ulah sok komplain ari nempo jelema gendut teh. Jeung komen, bajuna eta-eta deui, bajuna anger, ganti-ganti. Baju mah loba, lain teu hayang katempo langsing. Ngan aing mah sadar diri. Lamun aing make baju merecek cigah leupeut, lamun make baju gombrang cigah karung goni. Bener teu? Paledageun. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna, ulah saing kapake. Da angger sakumaha maneh kana pagawean hakikek ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh peunang naon? Peunang cangkeh. Paledageun. Urang teh neangan jodoh, tapi jodoh teh di teang teh teu datang-datang keun bae randa oge. Yeuh, jodoh mah teu kudu di teangan. Tuh indit ka gedung pengadilan loba yeuh deuk janda kaluaran anyar, deuk janda kaluaran baheula. Cicing tadi dinya di gedung pengadilan perceraian. Loba janda mah pilih. Teu kudu ditungguan, da ditungguan mah moal aya nu datang. Malahan mah janda zaman ayeuna masa paket.
daratang jeung anak-anakna. Bener teu. Baladageun. Ceu salaki urang osok nguseup na teh tara balik mondok, tapi aneh teh lamun balik teu bau hanyir-hanyir acan, kalalotor. Teu percaya, yeuh aing mah teu percaya. Anu kanu nguseup kitu mah yeuh, ngomong teu kalalotor teu bau hanyir mah. Tempok ku maneh, tuturkeun ku maneh. Bisa wae si eta teh nguseup karanda, lain nguseup lauk. Di zaman ayeuna mah yeuh loba lauk nila nu dilalipenan. Loba ikut hideung, yeuh teu percaya aing ka tukang nguseup. Anu balikna bararesih teu bau hanyir mah yeuh. Waduh, si eta mah tuturkeun pokona mah yeuh lain nguseupan lauk, tapi nguseupan randa. Ade tanya baladageun.